Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel YouTube Kayak TV ya. Seperti biasa, saya sekarang berada di lokasi Binuangen ya. Kampung Sawakabayan. Jadi kondisinya doang kieu guys, rame guys, pinuh jelema reuyak di dieu segala aya. Padagang-padagang tahu bulat ge aya. Es aya di dieu pokona. Jadi ieu nya kuari kieu kayaan di Pantai Binuangen rame loba jelema guys. Nu ade buat teman-teman sadayana anu perjalanan di jalan raya Pasar Binuangen, pokoknya mah macet total guys, macet total pinuh. Pokoknya mah nu ade bae anu arek jalan-jalan munggahan nu ade kuari urang seberapa di puasa. Pokoknya mah sakedeung di urang puasa ieu. Jadi di Pantai Binuangen rame pinuh ieu doang kieu ieu nya. Anu tacan subscribe sok geura mangga di subscribe nya channelna. Oke guys, tunggu info video selanjutnya guys. Pantai Binuangen Sawakabayan.